yang ngabelaan pakat ku hayang gaya belaan anyuk ngahutang. Bener. Nganyuk mobil, duitna meunang nganyuk ti bank. Terus di uang mukakeun. Atuh nganyuk deui kudu nyicil. Jadi setoran teh duanya ka bank ongkoh, kalising ongkoh. Demi gaya hidup eta jelema nepi ka kitu zaman kiwari. Bener. Nya, Ku dicontoh negara-negara lain memang urang teh negara berkembang gitu. Memang seperti itu di mana-mana. jadi istilah nama soak lah. Heeh. Jadi ketika Soak. ningali ya wah langsung gempeur mehanana langsung Ya. wah hayang anu. Model di Jepang we Kang Aldo. Kumaha eta di Jepang? Cik, Jepang teh pengalaman di Jepang. kan tukang nyenan mobil Jepang teh. Tahun Tukang sabaraha nyenan eta? motor. Tahun sabaraha ka Jepang? 2014 urang 2014 tah, teangan. Si Mang Koko pernah ke Jepang. Jadi di ditu mah euy motor teh terbatas. Motor di ditu Terbatas motor teh teriap juga urang. padahal itu pabrikna. Pabrikna. Jadi pinter merenehna mah. Heeh. Hasil jeunana teh geus lah jual Heeh. ka negara urang, ka negara berkembang. Indonesia. Gitu. Heeh. Nu apa negara berkembang beureun apal sorangan doh, batur meuli kulkas. Aya. Hayang panas Eta, teh panas. gitu air itu mah pan model Jepang sepeda diutamakeun teh Benar. jeung di ditu mah model tempat parkir tempat naon ngaranna teh dihormat nu kana sepeda Di ditu mah diutamakeun pisan jadi lamun ku tukang parkir teh murunya mangga ada yang beli dia tempat parkirna nu make sepeda. nu make sapeda Nu make motor di ditu. jadi kadang-kadang cuekeun kumaha make mobil mah gitu budaya di batur Udah mah di batur. Nah ibu di urang mah tibalik. dibalik Nya anu mawa sepeda dikucilkan. dikucilkeun Nah, naon cenah mawa rodaan gitu. Nah, jika gitunya nah gitu meureun Kang Aldo nya dina sempat aya nama urang dia mah lain mamatahan ngojai kamari, lain mematahan Tapi naik ka monyet lain. Komo mamatahan ngalodok ka soang mah lain. ieu mah ieu mah Ngingetan. pamanggihna we pamanggih urang gitu nya Jeung ieu mangingetan. Ngingetan bisi urang teh poho kabawa ku sakaba-kaba nya kalayu ku sakuyu-kuyu gitu eta. Ayeuna mah jangan lupa subscribe ya Aldo channel subscribe guys 3 kg karena subscribe itu gratis yang bayar itu PL tah eta karena dilahun ya pokoknya mah sakitu anu kapihatur urang pernah deui engke sanes waktos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.